Mangga pamirsa wilujeng nonton tipayun nyanggakeun pribados sapara kanca ti grup medal lumigar dina lagu Kembang Gadung Kapihatur nyanggakeun hiburanana. Wilujeng tepang para pemiring sedaya di kampalan medang lumigar badhe ngaturkeun kembang gadung. Muji suku, muji suku kayang agung, Bapak Hajat, Ibu Hajat, sawasiwi siliwangi, siliwangi. Nedang jembang hampurana ka Gusti ka Gusti nu Maha Suci. Nedang dimang nedading apik di jari nedang macapaatna ka Gusti Robo Jati. Kepada keruhu nyangakeun ieu pangbakti kembang gadung dadukang atuh. Ibu Hajat pangbakti ti sawa siwi ti sawa siwi
kembang kembang gaduh muji syukur kaya agung kaya agung nedawiti nedawiti maha suci nu dipayun sadayana sewa siwi sili wangi sili wangi neda jembar neda jembar ampurana di Gusti di Gusti nu maha suci neda dima ibu hajang neda di api di jari nedaran majapahit ke Gusti nu maha suci sareng keperak karuhnya ngakeun ieu pangbakti ulah bade iri dengan kembang gedung luka luka atuh bang bakti mati sewa siwi aduh iya kembang gadung kapihatur nyangakeun ieu pangbakti Bapak hajat Ibu hajat muga kasari katampi kembang gadung nu kahatur patepasono patepan diwengi Bapak Haji patepan
keturunan Bapak Hajat Sunda Sawa Ari mangga urang sasareuna bajekeun seni kagungan bajekeun seni kagungan kesenian keturunan sedasa wawatahan kanggo grup lanang Banten payung rombongan lanang Banten Ari ngaturkeun ngakaturkeun tepang sono patepan diwenginya patepang diwengi Bapak Hajat nyangagakeun ye lagu tepang sono hari patepang mah sareng sim abdi patepang mah sareng sim abdi nyangagakeun ieu lagu kita ngakaturkeun tepang sono patepang sono hari ti rombongan medalu mikir katuran abdi nu Bos Dulau anu mageng ngahaturkeun ieu lagu tepang sono kasadayana tiap bisa para kancan nyanggakeun hiburanana nyanggakeun di abdi saparakan duka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kundangan Bos Duladi Mupusti Asma warisan
Luk curug galung Cacandra Bos dulu kapayung Siliwangi Pupuhut Pahlawan Juru bakti Perjuangan Lambang Kejayaan Siliwangi Kedepan anggur Kiwari Gas kubang Sutra Putra Jajaran Anyar Wawangina Tambah manja Sejagat raya Sumepang Angkuku Kutur sabang Tindak tanduk Nanti ingkaragul pulang Banten Siliwangi Luka masuk Grup lanang Banten Siliwangi Pupuhutna Prajurit Siliwangi Grup lanang Banten Keur nyimpaikeun tekad nu suci ngadeg bari mawaji di bumi ibu pertiwi turkeun grup lanang Banten lagi bos dulu Bapak hajat, Ibu hajat
mangga ora sesenengan majakan seni kegungan seni Sunda tuturunan basa pres Sunda se wawatahapan temonggo di kesenian basa pres ulah ukur resepan ngandung maksud jalan tujuan ngewujudkan persatuan basa pres ngewujudkan persatuan dina seni hati-hati basa pres di dasaran deku agama seni sing basa pres jadi teladan basa pres anu bageun tontonan jadi tungtunan bostul basa pres teh dan mama basa pres aturan cobi kapayun dina seni hati-hati basa pres teh daya nu mama di dasaran ku agama seni sing mah basa pres seni sing jadi toladan dia tuh mah pangeling-eling basa pres dia tuh pangeling-eling bos dulu anu mana kapayun Allah aturan abdi nu sono ragisa bawa di Banjar diramakan dua nana bos tuh diramakan dua nana pamugim nyalamatkan malela dianggap pawang dia gemah pekerja yang tipe sepis dianggap pekerja yang rek bela ulah kapala ngabela diri abdi ngabela diri abdi nya diri mah besing caring ci masih eli berempati nyaragama kedah dijaga sing eli ka jiwaraga sapanjang mah urang gumelar ulah kendak taistia ulah kendak taistia ilmu tungetut dunia sia bos dulu ilmu tungetut dunia sia gumelar di pawenangan kudu ngajadi pantrangan bos dulu kudu ngajadi pantrangan bos dulu warga urang sasarangan majengan mah seni kagungan bos dulu majengan seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda se watahapan malah nama dia ngopalan dia goma Pager Jayanti rek belama ulah kapala ngebelaan diri abdi
Payun kalau mundut lagu Daud Bos Kesar Bojo Payun. Daun pos lalambaran kahaya pasti surang papi ngapasi bilawangan bapak ujang harelo jengkeng di gunung alam endah tambah endah nalir cinta orang iya masih kesawa paujang kubang aduh kambang kamalang bapak ujang kubang rarang gayan pak ujang kubang ada anu bagi barem nama yang harapan iraha atuh iraha si bapak nu gaduh lagu bak jadi iri binakanan urang tengku urang nangtu laksana mun siang lempang iya haturan si bapak nu ngaduh lagu daun pus daun polos lalambaran nyeritain mon tetulus mi banda katunggalan hirup ukur nunggu waktu nyorang lampah anu ngambang haturan bapak ujang kubang di sarangan wagaduhan lagu di antos sawerana Kanggo Pak Ujang kubang dalam ayat katina
juang ayat gamelan daun pulos lalamparan kahayang pastikan surang lamping pasir paujang kubang pilongan harendang campur di gunung alam endah tambah endah endah lil cinta urang ieu masing kasawang aduh kembang kabelang wasdullah deui raraku yang beremna murah harapan iraha atuh iraha bahajat ibu hajat bagja diri dina kadang tulas kampung urunang tuh laksana mun siang lepang aduh cobi taksi iya ding lu jangkung agan sopir aku ku abdi hentek gimbang mun ditilik bos dulang ditukangna meni-meni meni lenjang kapayun deui bos dulang mun di sawah bos dulang ditukangna meni lenjang cobi taksi ready Ibu Maria nu herang mitra sopiraku Ibu Maria ku abdi di kabanda mun ditilik Ibu Mariam ti tukangna meni lenjang mun di sawang Rasulullah kapayun deui bade mandang ayu ayu urang Rasulullah rendingan dadi imam tak aja ngedut tunangan ngelup tuku eta samo koko
podan bos dulu kapayun deui da abdi mah ibu yang seturunan aya ibu Maria cobi taksir deui ibu Maria anu herang mencra kapayun ibu Maria sepiraku ku abdi teka bandang mun ditilik bos dulu ibu Maria titukana benih lenjang mun di sawang titukana menisir kapayun deui ibu Maria ayo urang bos dulang rendingan dadima ibu Maria manusia kapayun deui ibu Maria kapayun deui eta ngelup tungku eta semu kokoh podan ibu Maria kapayun deui da abdi mah diserengan bos dulu diserengan bapak hajat seturunan abdi ngapung moal bobogohan di abdi bosen putus deui putus deui beget benang bisa disambung ke deui bos dulu deui beget cinta hese disambungkeun deui Pak Hajat Ibu Hajat soal cinta Bapak Hajat tong dipake kaulina mun teu maski Pak Hajat anu mana tara naik diganggu begat cinta hese disambungkeun deui begat cinta hese diubareun nana
Dipisono hati kuring Bapak Haja wah benang di bumodo daulah hiris Bapak ujang kubang anu mana kembang anu ngemaplok hijau duh Bapak ujang kubang kapayulah heula di alatusan di peretno aya Bapak ujang daun hiris Bapak ujang kubang kembana umyang karoning keirada Bapak ujang deui aya di sisi emapang banut talah ibut Bapak ujang basa kuring ala teu jawab waktu mitine Bapak Haja hati jadi honya cewa ngabibita daun hiris sisi gaul umi uun anu bageun aduh ampun umi uun takdir tebet berang beraputih badana teh tapi tuh ngagara geningan sulaya Bapak ujang deui panut talat kambelan tina karehutan sapanya salah Bapak ujang deui daulah pilala bikilah rapi Bapak ujang deui badana teh tapi tunagara aduh amapun seueur pisan gogodaan Kang Bentar boga pancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan ayurang sasarangan majengkeun seni kagungan seni urang tuturunan warisan karuhun urang ceke wow
bapak ujang deui moal benang di bobodo daun iris saksina mapa ujang deui saksina nu ngemprot hejo duh panutan apa ujang daya nu bageus diantusan di bareto daun iris kembangna amiang karonek kain dan abah cacang kesepuan anu bageun ayana di sisi empang panutan imut aningrat aya basa kuringan ningrat basa kuringan teu nyawang aningrat daya nu bager sawen laguna aningrat aya teu aya diantosan hate jadi honceong ngebibiteng daun iris sisi kawin aningrat aduh ampun takdir teh kenge dipungkir barang batik badan teh maningrat anu bager anu mana wale ikhtiar aduh geningan sulaya pano tanten bukti nama ngerata sepanjang pupuasan naon nepi landongan mama mingkian lami badan temah badan teh tambi tunggal aduh hari ampun serpisah gogodan
fitnah gampang ari baca papanggijang susah naik mobil sedan mangkading bisi dibalik ulah soke lodang doa-doa pohon kabali lalang sono diundang undang lajong ari kayu ditunggu sang bojo motor Honda mangkade Siti guling ulah soke ludang Ibu Maryam tutukna pohon kembali murilingan sisi jai urang eling kana diri di dunia seragu kodang geningan di dunia seragu kodang kebaras jalan kanembang mesar bensin di kalengan sanaos raga panggang batin tetap sasarangan gelingan batin tetap sasarangan sindang layap para patah diserenteng lambur buhun samudaya kalepatan apunten anu kasuhun bos dulang apunten anu kasuhun empang nutri palaken koreda kantun cadasna bila sudah kekonyakan bos dulu nanti kantun asna jauh tanyakan kadang Bunda Maria kudana 2 hari deh eta jauh komo abdi sono caket gesok dinang wae caket gesok dinang wae Cikuray gunung Cikuray tempat tiis Pak Hajat Ibu Hajat
Baturai hati puyar geningan Pejaya sebobet umpat tapi hati nangis Curug Agung negeri Bandung Gemelang ngewi mana Etan Agung yang maklum nada jembah Ampurana Ampurana Umacana ande tempat nis mojang gelis geningan tempat nis mojang gelis eta mun baturai hate punya mun apa tapi hate kate kate nangis mun baturai hate punya mun apa tapi hate nangis mun batabi hate nangis Duriama Duriama di sisi situ tempat nis dah mojang gelis jauh tanyakan kadano kudanana dua kali dan geningan kudana dua kali jauh komo eta jauh komo abdi sono caket geng sukmina wae caket geng sukmina wae Dago sampurasun ka Gusti nulas asih pangraksa sadaya Allah ngidungkeun peneda Gusti nedadi api di jaring ibu hajat bapak hajat ngidungkeun peneda Gusti peneda Gusti
siloka kukus dungelun tawis bakti kadiri nedak dikiatkeun tekad igoni ngariksa seni igoni ngariksa seni dipaparin jalan caang bos dulu anu dipirido Gusti pirido Gusti oge kapara karuhun anu tong sami ngawaris saya nama kabudayaan tuturunan samperan bos dulang anu paderi kabudayaan tuturunan samperan anu paderi bapak hajat ibu hajat putra putri sami di jari jadi silokaning pupu ngajadi sarining ati nedadi jiat kawasa mugi abdi mujangas medi sidakep tinuku tunggal muntangke kerasayang widi muntang kager sayang widi umi sepuh muntang kager sayang widi amin ya robbal alamin muga Gusti nang tayungan disusu dapuku jauh di tengah geningan bos dulu di tenda pugu anggang najan hati mikasono dapuku
wis patepang. Aduh, najan hati mika sono dapugu wis patepang. Dapugu mang wis patepang. Tersangka gening tersangka temalire salamina Sugante tetap micita bos dulu deui gening pegaturiatna. Ayah masih bos dulu. Oke Bunda Maryam bos dulu. Mereja ngaji sanyana bos dulu. Gening pegat jeung anjeunna. Masih Ibu Maryam. Abang kena abdi hina Bunda Maryam geuning teu aya nyatana jaturan Bunda Maryam. Geura waktu tepung monggar mastikeun ngajak rimbitan Bunda Maryam ka payung. Demi bukti nanalahan geuning teu aya nyatana. Oke kanggo Bunda Maryam, Ibu Haja, Bapak Haja. Kamana atuh kamana hayang panggih jeung anjeunna. Masih Bapak Asep. Lamun kieu balukarna Bapak Asep geuning teu aya nyatana. Diantos teu aya sumping mata kesel ngajeng-ngajeng. Umi sepuh kapayun cenah Umi sepuh. Baing salira pudung geus lawas hanteu patepang. Lautan jadi lamun sugan bae tina kanan. Digoda ku gogong jagan hate acan keubaran.
muda kena jantung seseblaka Bapak Septi sumilir angin samudra asa nebrak kana rasa Cericit burung pamahuki di bebelade basa engkau gajah abdi cericit bareng saksi cericit berembe Ibu Ijah Islam ku menakone kawi soja disaira Ibu Ijah anu bager ker pamatri ati mularek miang Ibu Ijah tong lami-lami deui aya Ibu Ijah abdi rinda sok ingkis Ibu Ijah anu mana moal lali Ibu Ijah kana kelepasin Ibu Ijah deui cericit berem Ibu Ijah pamatri ati Ibu Ijah anu bager cericit berem deui Ibu Ijah jadi panglipura kalabu duh aduh aduh Ibu Ijah aduh Ibu Ijah ulah rek lali disaranganku Ibu Maryam cericit berem Ibu Ijah pamahuki di bebelade basa engkau gajah abdi cericit berem saksi cericit berem Islam ku menakone kawi soja disaira
diam karena segala sini cari citerup umi uun pamat serangan ketong yang sauyunan kasepuhan bapak cacan ketong yang sauyunan kasenian tuturunan pangersa bapak cacan kasepuhan Sunda sawat kapan hari kasenian tuturunan Sunda sawat kapan kemana bapak hajat jalan cibu hiknana dekat di mana diri bapak hajat anu bagus nan jaka di mana diri kamana bapak cacan kamana abdinya lo kamana abdinya lo umun mendak tungera diri mun mendak tungera diri Islam cerita urang dengar bapak cacang kesepuhan anu menggarang nitipkeun asing keulang umi kesepuhan kelas bapak asing ngajian harapan bedakan lisan umi kasepuhan mukakan hiji catatan harapan ngayunakeun kameng gamelang Gusdullah deui rek pipit bintang laksana yang jaga bulan mekarana Bunda Maria Bang Endah pangharupan potret ingetan mukakeun cucu tutang
titik iya kuring tepung jangan no kasih silih simbat ayang katresna mangketkeun duduk gening bari netep dina lolong krangna kiceng orang sawang aiyang di sarangan panganten pamageng galang sianu regenteng petik iya panganten pamaget ayam di bulan nyaangan deui abah cacang kasepuan ngago bayang nu tewaleh mere janji gening aya panganten atos lawas panganten istri di serangan panganten pamaget mi asih sungken wangi rek sumara panganten ayandi anu bagus kapanutan notos resmi aya panganten istri bulan madu ayan di panganten katilamkeun bawa petik ayang deui aya teu aya cinta tresna ayang deui anu mamang nu bisa mependek kuring geningan rasa bagja ada puguh aya nu nyanding ayang aya teu aya buah hate ayang deui kapanutan nu kang cangking hawa seger ayang deui anu mama angin lirih dah ngalin dotan abah cacang kasepuhan deui anu bagus ngaha reos carita asin nunggaran gening bapak hajat aya pajaya kuring janji aya segala no karan dapat
Nuhun aya di panganten anu bagus aya mahuun rasa dede mauun anu bagus singa jadi mauun kenyataan dihaturan ka mauun aya diantos ka mauun teu hilap kayang di sarangan panganten istri sareng pamaget teu hilap ka Abah Cacang di sarangan Bunda Mariam mahuun aya mahuun mahuun atur nuhun mama petik iya goreng tepung jeung nasi silih simbah panganten pamaget katresna nepungkeun dedeg geuning aya panganten istri sareng pamaget bari netep ayan dina lolong kerangana kicep ayan di panganten orang sawang aya di panganten anu bagus atur nuhun kapanutan si teteh panganten anu bagus anu enteu petik iya teteh panganten deui teuleunteung nyaangan deui Bunda Mariam anu bagus ngaku paingan teh ayat anu mana nu teu waleh mere janji teh ayat deui anu bagus atos lawas mi asih sungkeun wangi teh nya rek sumara Pak RT hari anu bagus kapanutan teh aya notos resmi bulan madung kadilamkeun bawa petik cinta tresna teh ayat teu aya nu bisa mependek kuring rasa bagja pahaja ada puguh aya no nyanding teh ayat deui anu bagus buah hati ayeuna tos cangking
ulang jong jante paujang kubang urang kudu eling di dunia urang membarang hamolanggeng salamina aturan Bapak Ujang Kubang jangan jantai Pak Ujang Kubang anu mana abdi longoka lamina hari saminggu abdi tema Pak Ujang Kubang kasepian teu aya nu ngarencangan Pak Ujang Kubang anu bagus guling-gulingan sorangan tiris taya ngukepang tak boro-boro nunggu sapa hati ratu kutunggulan jadi pinu panglamunan nanya sami ngalama papacangan bagjana sanes lumayan ulah jong jonte papa ase urang kudu eling di dunia urang umbara Pak Ujang Kubang deui hamolanggeng salamin ulah jong jonte pase abdi longoke lamina saminggu abdi tema kasepian sakapengete sok bunga Pak Asep deui jadi pinu panglamunan silih ciwit silih usapa Bapak Jaya sebobet kepayun deui anuman ratu tutunggu jadi pinu panglamun nanya sadaya sami ngalama Bapak Jaya sebobet sanes lumayan kurang menghajat deui nyadirima Pajaya sebobet deui masing cari ngeci masing eling urang putih Bunda Maria masing eling berang putih ya turang Bunda Maria kadekat jungjo nanti Bunda Maria aturan kapayun heula Bunda Maria anu bagus kadekat jungjo nanti salira mah salira kedah di api jangan tulus mah Bunda Maria nyajang kahuma bisana Bunda Maryam kepayun lah bisina menetu mamu di serangan bos duloh deui kedasai kasasama Bunda Maryam budi manis saya semu
bos dulu deui beda sae kasasama budi manis saya semu ragi sebelah dipanjang dirames ke sasesana Bunda Maria pemuka longan ganja Neng Aji nyalametkeun sadayana Neng Aji anu mana pemuka longan ganjar Neng Aji nyalametkeun sadayana Neng Aji deui pemuka longan ganjar nyalametkeun sadayana kabarong jalan ke Lembang Neng Aji diserengan Bunda Maria Mesir bensin di kalengan Mesir bensin di kalengan sangawas kapaanggang Bunda Maryam diserengan Neng Aji batin tetap sasarengan sangawas raga paanggang batin tetap sasarengan Kadieu boga kaditu boga kabogo mah aya araya kabe kadieu kumaha kaditu kumaha ayang anu mana kasadaya ayang deui pada bogona ayang kaayang nya kubelana ayang taya kaayang nya aku sabarna kaayang deui anu mana nya aku bageurna ayang deui anu bageun kasih manehna asih kumisna ayang aduh riwah ayang deui anu mana riwah dician sorangan ayang kapayun heula bagang lain ayang deui kurang dahar ayang loba nu datang ayang kapayun heula jadi mariung diantos ayang tunggu-tunggu abdi nyorangan ayang anu bageut dabongan mah ayang abdi layungan ayang nu salah ayang deui panono sorangan ayang deui loba nu datang ayang anu bager jadi nariung ayang aduh riwah ayang anu bager ayang deui aduh riwah ayang anu bager deui riwah dician
sorangan ayang deui anu baget bagang lain ayang kurang dahar ayang anu baget loba nu datang jadi nariung ayang tung adi nyarangan ayang deui anu baget dabongan mah ayang adi layungan anu salayang deui anu bager ibu iyam anu bager ibu iyam aya teu aya ibu iyam deui loba nu datang jadi nariung ibu iyam aya aduh riweuh ibu iyam di sareng bos dolah aduh riweuh ibu iyam deui anu bager riweuh di Cieun sorangan teh acih anu mana bagang lain teh acih deui kurang dahar teh acih aya teu aya teh acih anu mana dihaturan kapayunan aya teh acih tung mah adi nyorangan teh acih anu bager dabongan mah teh acih adi layungan teh acih aya teu aya nu salah teh acih kapayun heula panon sorangan teh acih anu bager teh acih deui teh acih anu bager sawer laguna aya teh acih di tetep teh daek deket teh acih anu mana kapan pasini ari geus paheut teh acih kapayun heula janji anu teh acih deui anu bager mika mama teh acih bapa hajat deui anu bager lambat layet lambat lambat diantos ka teh acih ulah wa ka teh acih anu mana luluasan teh acih deui anu bager bigano putus harapan teh acih di sarangan teh amel anu mana bagang lain teh amel teh acih anu bager kurang dahar teh amel teh acih anu bager deui haturan sawer laguna teh amel di sarangan teh acih ditetep teh daek deket teh acih teh amel anu mana kapan pasini teh acih teh amel mika mamat teh acih deui anu bager teh amel deui anu mana haturan cobi kapayun teh amel deui anu bager teh acih deui lambat layet lambat lambat ulah ka teh amel teh acih luluasan teh acih teh amel deui jika nu putus teh acih teh amel pangharapan teh amel teh acih janji anu ibu iyam mika mamat ibu iyam anu bager ibu iyam di sarangan teh acih ibu amel lambat lambat ibu iyam ulah waka ibu iyam deui luluasan teh amel teh acih anu bager jika nu putus ibu iyam putus harapan ibu iyam anu bager janji anu ibu iyam anu bager mika heman teh acih aya teh amel teh acih kapayun heula haturan abdi nuson neng acih deui di sarangan neng amel luluasan neng acih anu bager jika nu putus ibu iyam deui putus harapan ibu iyam anu bager janji anu ibu iyam deui anu bager mika mamat ibu iyam neng acih teh amel lambat lambat ibu iyam neng acih teh amel lambat lambat ibu iyam deui ulah waka ibu iyam deui dicabut deui luluasan ibu iyam
jika nu putus harapan janji anu neng aci nikahe maneng amel anu baget akhirna maneng amel neng aci ambon sorangan ulah waka leluasan ibu aci deui neng aci jika nu putus harapan janji anu ari mikahe man akhirna mah kuring teh ambon sorangan ari kembang anggrek bulan ibu hajat pahajat bagasnya cas ate ngarangkulan awanda aya teu aya basa wanda kuring nyawang neng aci neng ame hiji kembang pemulungi cepan ari kembang awanda anggrek bulan awanda anu bagus kaindahan ibu ian no di patamana hari basa kuring nyawang hiji kembang pamulungi cepen samar eta mah ukur ciptaan basa kuring keur